lembur si mate asa teu beda jeung kamu ge. Assalamualaikum Pak, ini teh Mang Udin. Nya Pak, alhamdulillah tas uwi habis teh nya sehat gitu nya. Mohon Pak ya asa kedihnya gitu kamu Bapak. Mana itu? Loba di mawana loba gitu. Ini bisa seueur gitu nya anakna teh. Nya sakampung gitu. Mohon kiranya. Teuh Don. Ini Pak, kamu murah kali Bapak. Potong atuh. Ibu Mina Bu Jubaidah di paling mananya? Tetap aja gini aja. Oh, paling iya, anu warna biru. Mana ya? Biru bulukan. Oh, nyamuhun Pak. Atur nuhun. Kamananya sih teh asa ku terbalik-balik ya teh. Tiga bapak nawe meureun terbalik-balik. Bawa-bawa si bapak teh bukan anyar ya cicing di kota Gila. Terbalik-balik. Saha maneh? Ya Allah, maafin aku ya Allah. Tadi punten nyama amang geus lami teh teu ka teuih gitu. Maneh saha? Dia budak manja. Insya Allah tara baliknya mah awalnya. Saha maneh terbalik-balik? Kan masuk rais, masuk rais. Oh, eta teh mama teu ngarti. Ya Allah masuk baca tiga ngaderuas gitu. Mana mah kakolot teh ngadeureuwas sing mere kabar kakolot teh. Nya hampura tuh mah. Salam heula. Cing nukang. Eta kantong mana muka? Tadi titilas Mang Udin. Kada bisa anu murah bi di jalan. Terus sigana tuh mah acuk anya da emak tuh. Syukur ai baju mah geus Ya Allah sareng. mah ku karunya geus nusuh. Pan bapak mana mah teu balik-balik. Ih ka mana? Baca Bapak. Teuing boga nu ngora bener. Atunya mah sigana bau kesang abi teh nya. Heuh mana loba virus bener ka dieu teh Ya baru Allah ya Allah emak mah kitu. Abi teh Itu virus. Gila mandi. Tuh, update mandi. Keuman bajuna murah. Kemarin juga Mina teh kan balik di luar negeri gitu. Gawe naon eta teh? Terus balik can nya itu. Cece, itu juga udah magus balik itu. Si Ujang itu ya. Juga man oleh-oleh ke. Emang. Si Uce dek naon ka dieu nya gua dek natihun. Mak tadi teh asa ningali si Ujang balik. Alhamdulillah ye ayeuna mah balik terus mang tahun-tahun ngumara di kota teh ayeuna mah balik si Ujang teh. Alhamdulillah. Ari si abahna ka mana? Nya eta teuing meureun si abah teh boga nu ngora di kota matak teu balik-balik ye. Cucu, Kamarnya si Bimina itu beli emas harga 25 juta ya. ah maknya. Nyaan di temong-temong. Di mana ieu teh duit mah? Atuh nya takeun. Wah, Bang. Ketang bating menang hasil anakna gawe meureun. Ah, kembali da kita abdi geus boga ieu teh dina babas. Kembalinya cuy da urang mah teu panas. Batu rek boga itu ieu oge. Beuting ieu mah tina kado-kadoan. Sok kakana. Ya satu aja enggak setengah rumpi wae. Kan ari si Abah. Iya, isukan mereka ngajak ngorek di tukang gitu. Di mana ieu teh? Eta di tukang di pipin. Hayu. Abi ge aya milan ngan gitu Ali 12 miliar teh sieun leungit gitu. Tapi Bella kerti duit teh. Pada ngobros macam macam sih. Ami orang balik. Cuy, boga uyah teh. Wae lagi pecin. Ah, pecin mah da loba boga main menta. Menipun tapenta. Panen si Ujang teh geus balik. Pan kusut asa ke si Ujang lamun ka warung lebak mah jauh. Lila, si Ujang geus lapareun. Atuh bisi rek mere oleh-oleh mah kayak kana rantang heuh. Saha rek mere oleh-oleh ka maneh? Oh, no. Dek ka mana? Ari maneh? Ngoret. Maneh mah dek ngoret ge siga
boga dan ada kaundangan. Atuh kembali daripada ucu-ucu teu ganti baju oge. Atuh daek bebersih kege mani deui ganti deui baju loba-loba susuheuneun. Da pakaian ieu. Ongko cenah cincin teh mung leungit tapi dipake. Ameh kan tinggali ku ucu-ucu. Ih ari maneh tong sagala disombongkeun hayang leungit. Tong sok kitu atuh bisa jadinyaan kayak lagi kumaha. Ah kembali bongana mah agul wae ucu. Ayo cuy parang lagi eueuh. Ah, si Mang Udin mah. Nah, hari kamari pan aya. Leungit mah. Jauh beda tangan teh kan. Bakat sakit maneh mah kamar cerita. Barang gawe tuh. Oh, gue kumaha gimana mendok ya? Medok. Aing mah ieu teh rek kaberes irahanya. Ieu ari ali ka mana? Hendak ka mana tuh? Ali abi anu bericak berida warna bermet tahu. Coba tahu. Kumaha tuh 12 miliar eta teh hargana. Ayo mana meuli di mana mending mahal kitu. Nah sebenarnya mama ada teh menang meuli. 12 miliar kumaha tuh. Menang ngagade eta teh. Meh kuda daek kanan atuh. Udah kamari teh hayang mending ngagoda gitu eta teh da. Nah atuh cek urang ge tong dipapake. Itu tadi nama hayang pamer gitu. Ta eta ta akibat tina pamer teh. Matangna tong sagala dipamerkeun. Atuh kumaha ieu? Mak, ih, mak di teteangan teh ka mana? Kan keur kerja bakti. Itu sama hanut kini cil hayu aya. Lain sangguan ini karena si Cungin alina leungit 12 miliar. Ih, tadi asa kadenge teh asa menang gadenya ce. Heueuh nya eta. Iyalah kan. Nah ujangnya tadi kadenge. da tarik teuing mana emang ngomongna. Bakat pada nya eta menang ngagade. Heeh. Terus ada uang tangan we tuh yuk. Ayo tuh. Iya. Panggih itu Teuing nya eta tadi jangan di dieu teh kapangih nya ce. eta tadi ge. Teh menang ngagade eta teh. Nya tadi eueuh kokoretna belah mana? Ieu da teh jauh. Beureunan ka acuang teh. Da eueuh di dieu mah nya na ieu. Pan lain buri cak buri nang warna beureum mun aya ge meureun katingali. Nya eta, tapi da imah eueuh. Kagira dicokot 12 miliar baik gimana gantiana. Kuing nya eta. Gede teuing atuh. Ini mana mah dadae kanan tak ali hiji. Da sedep kumaha deui atuh. Dua we imah maneh. Ya urang cicing di mana? Atuh maneh mah cicing-cicing di kanang hayam nu maneh. Heeh, pan lobaan ya. Hayam maneh. Sarang ngirim. Tega. Ah kemana we bongan maneh. Cek kumaha tuh pamiku urang we pas ihanap kaget tos saking dikeun mah. Atawa ceuk urang mah bere ini sementara mah pan kamari teh si Ujang teh balik. Mana di kota mau duit loba. Heeh, pan si Abah ge kamari karek gajian. Heueuh nya. Urang mah bageur haat ka mana mere nginjem duit. Nuhun atuh. Bantet mah kayak di rumah cuy. Tong sagala kabita. Da udah kamari teh ngomong ning meni kitu. Atuh Di udah luar mana negeri cenanya mending percaya. Sakur cincin hiji maknya 12 miliar. Lu kitu mah tina kakadoan ke loba. Si Ujang si Ujang teh dibala keur geus sahayana Urang saling tulungan we jadi tatangga mah. Terus si mah dek di mana coba jeung ucu. Iya. Mumpung aya.